Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 38 nepi 39. Tah dina halaman 38 nyaeta nu bagian 3 ngawangun kalimat parentah. Pekjeun kalimat parentah tina kalimat wawaran. Contohna Dudi dititah mupus bor. Dudi pangmupuskeun bor. Tah eta contohna. Terus di dinya aya contoh 1 nepi 10 sok ku barudak kerjakeun eta contohna dina bukuna. Tos kitu buka deui halaman 39. Anu bagian 4 ngalemeskeun kecap. Robah kecap diandapi jadi ragam basa hormat. Tah misalkeun kan di dinya aya 10 kecap. Misalkeun jakeur sorangan, jakeur batur. Tah dina halaman 36 eta aya kamusna, kamus basa Sunda. Jakeur hormat keur sorangan, jakeur saluhureun atanapi keur batur. Tah dina eusi 39 1 nepi 10 teh aya kamusna dina halaman 36. Misalkeun nomor 1 dahar, keur sorangan nyaeta neda. Tah keur batur amun saluhureun umurna nyaeta jakeur tuang. Tuang teh nyaeta dahar basana gitu. Tah ku barudak kerjakeun saterusna nepi 10. Amun tos beres eta pengerjaanna kirim ka WA bapanya lewat japri. Oke, hatur nuhun.